urawagan sakadar caritaanana hungkul horenganan aya aturan-aturan anak bagi 5/5 jang anu 5 tadi 1/4 iyalah jang negara jang gonimin ku negara diatur nu jadi masalah teh ieu 1/5 teh aya Kangjeng Rasulan di dinya ketika Kangjeng Rasul aya makan jelas kumaha Kangjeng Rasul geus maot seperti ayeuna andai kata negara Arab perang kemudian sesuai jeung aturan syariat perang dimenangkeun ku Arab tentuna aya gonimahan dek disesuaikeun jeung aturanana ieu kapan 1/5 teh aya Kangjeng Rasulan di dinya nu kabaheula Kangjeng Rasul teh ieu digunakeun jang Baitullah kuari-kuari geus eueuh Kangjeng Rasulna kumaha nah iyalah ditarasarufkeun ka masalihil muslimin ka maslahatan muslimin eta urusan fuqaha geus kitab da tinggal dibaca bae deuk takrib mangga deuk Fathul Muin mangga deuk leuwih gede ka ditu Mughni mangga deuk di Raudhah ge mangga dek Mughnil Muhtaj gae dek Tuhfatul Muhtaj gae tinggal kitab-kitab eta keur carita Imam Syafi'i jurusanna ashab-ashabna keur carita Imam Malik ka ditu tim Muwattana jeung sajaba-sajabana Hambali Hanafi mangga moal pati jauh berbeda urayan-urayanana seperti nu dicaritakeun dina ayat ieu eueuh geus coba di Indonesia peperangan teu carita gonimah teu carita malah mancan perang gonimah geus dicokotan ti heula gonimah geus dicokotan ti heula mun urang nyaritakeun tentang Indonesia masyaallah karim pohara jasa tentang polisi di jerona pohara tentang ABRI di jerona pohara maksud pohara teh can digunakeun peperangan tapi nya geus cokotan berbagai-bagai di jerona ya Allah ya Rabbi lah Indonesia subur sakitu dicokotan tinggal rakyat pe ngek komo engke mah engke teh moal kebal deui lamun jadi ieu geus pajak di berbagai sektor mun jadi pajak berbagai sektor tinggal urang we hati-hati teh kumaha gaharep kumaha ieu kumaha perkembangan negara urang mah urang lembur tetep bae mengamati sanggeusna mengamati kumaha nu bakal leuwih ngeunaheunana sing hade urang geus diajar pinter lantaran urang ti tahun 45 sampai ka itu Bung Karno eueuh urang masih bodoh begitu didiku Pak Harto masyaallah diktator urang tetep bae hampir bae teu meunang pinter sebab nu pinter tetap dikakalakeun ketika di zaman Gus Dur kepinteran manusia diumbar ayo saanu pinter ayo geus pokona mah kepinteran masing-masing teh coba tunjukkeun supaya saha anu jadi pelopor di negara Indonesia di zaman reformasi disebut kebablasan disebut henteu oge henteu sebab naon masalahna lain masalah kebablasanana ieu kepinteran manusia supaya jadi pelopor Indonesia mana dibuka lebar-lebar hayu coba kuari urang nonton kan di handap ternyata orenganan pinter nama pinter kabalinger eta tadi boga duit ka kota bodoh aju meuli cabe aju kunena di daharan kucak batur lada amis bae bodoh Masya Allah hese nu bodoh leuwih bodoh di diri urang bodoh ka diri urang leuwih bahaya tiba sehingga jangan pernah ngarasakeun nikmat ibadah nyaho pangeran teh Allah tapi henteu digali ku urang sifat-sifat Gusti Allah sehingga zatna horenganan ieu merabah ka diri urang bodoh urang tapi ku bodoh teh masih tentrem keneh kan blawot teu daek neangan pinter sok geura pinterkeun teh iyalah aya bahasa in kuntum
kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Cara-cara ngabagi model tadi teh in kuntum amantum billah, lamun aranjeun ngimankeun ka Allah fa'lamu dzalik sok kanyahokeun geura urusan-urusan ghanimah cara pembagianana. Jeung lamun anjeun iman ma kana perkara anzalna ala abdina anu ku kaula diturunkeun terhadap hamba kaula yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon minal malaikati wal ayati, nyata malaikat-malaikat jeung berbagai ayat-ayat yaumal furqan dina poean perang Badar. Mantak furqan teh al-fariq bainal haq wal batil yaumal taqal jam'an, dina poean adu hareupan dua pasukan muslimun jeung kufar. Sakumaha tadi muslimin teh saeutik bilanganna bari, itu maksud perang kapan awal nage, tetapi diseranglah ku kapirin-kapirin pimpinan Abu Jahal ku Kangjeng Nabi dihayukeun dengan bilangan anu saeutik ngalawan anu loba, tetapi ku Gusti Allah ditulungan. Iyalah minal malaikati wal ayat, malaikat-malaikat diturunkeun loba nu ningali sahabat teh. Malaikat make jubah hejo, make sorban hejo, turun tina kuda anu putih, hutet perang teh. Bahkan sahabat encan naon gitu ngaranna, encan macok-macok acan, encan pedangna encan ditibakeun geus paeh ti loreng ku para malaikat. Iyalah pertulungan-pertulungan Allah Subhanahu wa taala. Ente kabehan iman ka Allah, iman kana kajadian nu diturunkan ku Gusti Allah. Perang sanajan kuantitasna saeutik tapi berkualitas bisa ngamenangkeun dalam rangka perang Badar, sehingga aya jarahan-jarahan cara ngabagi jarahanana sakumaha tadi in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Allahumma kukumage kawasa wallahu ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah qadirun maha kawasa kana sakabeh perkara. Kadang-kadang urang sieun orenganan eueuh nanaon, kadang-kadang urang berani oreng aya nanaon. Allah maha kawasa, Allah maha kawasa. Mata kurang ulah sok sieun-sieun. Lamun urang sieun kana sangkaan-sangkaan urang cilaka. Ulah sieun-sieun. Hayu bae urang laksana. Geus jelema anu borangan cicing di sisi mah ternyata ya jelema bangona gagah teh ya kunyana dianggap penjahat, lupa jangan. Begitu lumpat naik ka luhur, begitu naik ka luhur ka handap blek, wah tenang horenganan kuburan digali asup nyarakanya tenang ya aing di dia, masya Allah cek banget teh. Tah tidinya nyana neuleuh jadi mah kuburan. Tuh kan tadina sieun besi aya penjahat, besi aya pocong, ternyata nyana asup ka kuburan. Horenganan isuk aya mait dek dikubur di dinya. Jadi geus dijieun ti pos sore-sore. Waduh bener bae. Begitu nyana keur kieu jol malaikat. Mandro buka. Kaget nyana. Untung nyana masih kena bisa ngajawab, "Bos, saya belum mati, Bos." Cek malaikat, kenapa di sini? Wah, tuh jana guguran bae hudang. Mantap percaya nyana lamun di kuburan ditanya aing ge katanya cek nyana. Waduh. Wah, lumpat nyana. Wah, begitu lumpat ke masjid istirahat. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Cek kira di masjid masuk kayak pocong.
sebab pakai nyalateun pandi mas di ulah bae pocong cenah teh dah moal manya pasti pocong bener aya setek yes ya sok ngalalagaing sia ini sia ka ditu ngalalagaing momal sieun culuk bener sia pocong bener apa lain sih culuk kajian gogong mah ge babaturan aing ya sia ngalalagaing nya sia culuk bener orangnya siapa langsung gak goler jadi di bantang gak goler tuh bisa maca ayatku maksudnya mah amanar rasulu bima unzil kuda tak sangkaan awalna ieu pajar penjahat begitunya ngagoler beres di dia datang nu tadi teh baik kuda dia di dia ayo saha nu tadi aing liwat rumpat teh kuku da disangka penjahat pugu aing nyalamatkeun diri beusi pocong sarua kitu mah orek cek nyana teh jadi urang sangkaan jelema bahwa eta penjahat horenganan nyana ge deuk ngamankeun diri ulah waka boga sangka-sangka mantap tetep tenangkeun ulah sebab engke urang bakal tersiksa ku sangkaan urang sorangan tersiksa urang ku sangkaan urang sorangan ulah biasa bae tenang bae ulah lantaran nyana sangka penjahat padahal sarua nya ge keur sieun lumpat tungtuna maka kuburan-kuburan paneta nah iyalah sangkaan-sangkaan urang anu terjadi ulah pati digugut teh pokok jelema boga hutang dek ditangkap polisi aya hansip baris bajal polisi 1 2 1 2 1 oh barang lumpat aya naon ka loh polisi nangkap aing cek pamajikan eta mah hansip polisi emang jelema boga sangka mah kos kitu bae kos jelema boga kabogoh bogoh jasa kasarwiti urang Cikupa Masya Allah eta daun caun nu garing kikian guys dadah padahal daun caun katebak angin dadah eta jelema cinta teh kos kitu Masya Allah di hatiku ada kumismu tertera di hatiku ada bibirmu aduh Masya Allah geus goblok jasa eta kan wali makan di hatiku ada Allah ima bingir dia Allah di hati segala kahunung-hunung aya di dia itu geus parahnya semening mun ngora kena kolot parah lah eta jadi lain dikatkeun ibadah edan masih trisno-trisnoan keneh bae Masya Allah nah iyalah sangkaan-sangkaan urang kudu dilepaskeun abe urang mantep nitih kana keyakinan urang lamun ibadah dina sangkaan bae ngaranna syariat angel ka Gusti Allah teh masih dipermasalahkeun tapi lamun geus yakin karak mantep teangan yakin supaya leuwih mantep deui ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala na ieu mah keur carita ayat tentang instruksi perang ketika perang menang maka dina kemenangan aya jarahan-jarahan perang cara ngabagina geus dijelaskeun dina fikih urang mah keur kabeneran maca ayatna fa anna lillahi khumusahu walir rasul wa dzil qurba dan selanjutna ieu mah emang teu dilaksanakeun di negara urang jeung di negara mana bae itu je il antum bil udwati dunya wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Summa hunnatun gari-gari pirang-pirang perdamaian. Summa hunnatun gari-gari perdamaian takunu kang ana Yahud bainakum kutetep ing dalem antarane sira kabeh wa baina Banil Asfar alin dalem antarane Banil Asfar payal juna
aya diruna maka pada la cidra ya Banil Asfar ayatunakum tatasamanina ghayatan maka pada tergaya Banil Asfar ing sira kabeh dalam ikut tetap ing dalam asar-asar ing 80 apane goya bendera kulu goyatin ista'asyar arpan tei saban-saban bendera iku 12.000 al ghayah hirayah ya ghayah ikut ya ghayah iku bendera kama sayati fil bab kaya barang kang besok bakal kaya main dalam bab ba'dau ing dalam sausane bab wallahu alam ta Allah iku kang maha uning sakumaha nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari ti Auf bin Malik nu kamari geus dijelaskeun bahwa Syekh Auf simkuring sumping nyumpingan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ghazwati Tabuk dina perang Tabuk wa huwa fi kubati Adam Kangjeng Nabi nuju aya dina cubluk kulit qala saur Kangjeng nudsitan baina yadi sa'ah itung ku anjeun genep sebelum kiamat lamun geus terjadi nu genep ieu geus darareukeut jasa tanda nu genep ieu gerak bilang ku anjeun ieulah termasuk ciri kiamat hiji cek Kangjeng Nabi maut kaula ieu tanda geus deukeut kiamat sebab eueuh deui nabi la nabi ya ba'di di zaman Kangjeng khairul qurun qarni summal ladzina yaluna terus pang bagus ta zaman-zaman Kangjeng kemudian zaman sahabat kemudian zaman tabi'in dihitung 30 tahun setelah eta kabelah dina zaman teh bakal ganti tina khalifah teh jadi sultan jadi amir terus engke bakal aya deui cek Kangjeng Nabi Islam luhur cuman sejenak kemudian kabelah dituna Islam bakalna terus teradiaya sakumaha Kangjeng Nabi nyarita Islam bada goriban wa sayaudu kama bada goriban pertama lahir Islam teh ngumbara perangan ku Kangjeng Nabi alhamdulillah selamat Kangjeng Nabi hirup jaya terus sahabat tabiin asbat tabiin 30 tahun luar biasa kabelah dieuna akan ngumbara deui kumaha si pangumbaraan liat eueuh deuleu teu aya ieulah Islam teraniaya eueuh nu nulungan ulah kaget lantaran Kangjeng geus ngomong seperti eta percis kos nyekelan ruhak kumaha ruhak urang butuh kana seuneu dicekel ku urang panas ketika ku urang dipikeun pareum ieulah Islam urang kuarideg memperjuangkeun Islam melalui jalur mana jalur politik geus eueuh harepan melalui partai jalur organisasi NU seperti ieu ayana NU lain membicarakan sosial keagamaan tapi membicarakan negara yakni politik atau non beda jeung partai ketika urang nyaritakeun HTI anu rada lurus-lurus dibubarkeun ku negara ketika FPI anu kadeuleu kurang solid perjuanganana diambang pintu ketika aya deui organisasi-organisasi lain urang mahang-mang lantaran kewahabian Ikhwanul Muslimin aya deui Syiah aya deui Wahabi maksudna naon endek melalui jalur mana urang memperjuangkeun agama sedengkeun perorangan mah moal bisa sebab ya syuddu ba'duhu ba'dad kudu saling menunjang sakali deui melalui partai geus teu bisa diharapkeun 0% sama sakali lain membicarakeun agama membicarakeun dunia kedudukan kemewahan
melalui organisasi harapan orang Muhammadiyah geus teu bisa diandalkan sebabnya na Wahabi. Melalui NU seperti iyalah keberadaan NU saat ieu maksudna. Pembicaraan teu jauh ti pembicaraan sarua jeung partai-partai lain membicarakan agama, membicarakan tetep dunia keluar tidak jalur hitoh lantaran NU mah organisasi sosial keagamaan kok kuari jadi garda negara. Tuh harapan maksudnya saat ieu wallahu alam kaharep mau kaharep asyarun minhu tinggal orang kuari melalui mana HTI anu rada lurus bubarkeun FPI anu solid perjuanganana di ambang pintu. Ieu mah keur carita urang, Allah mah lain deui. Maha kawasa Allah saha nu nyaho tokoh-tokoh partai ku Allah dibere galedeg kabeh. Allah mah maha kawasa. Haju Ki Fudoli diangkat jadi presiden, negara hancur. Aduh, Masya Allah, Allah maha kawasa. Ya keur gabubunga HTB urang mah. Jadi tuh Rohingya segitu kejamna, berbagai negara siap untuk membantu muslimin nu aya di ditu. Aja Indonesia meluncurkan cuma sekedar beras. Sakitu ge geus alhamdulillah aya kahayang teh geus alhamdulillah nawi alhamdulillah ya rabbil alamin. Jana luar biasa kan hoak-hoak ge. Walaupun bagaimana tetap Indonesia menjadi target kami. Dihancurkan Bali maha kawasa Allah. Hindu deku maha kuari sabaraha puluh ribu anu ngungsi orai kala luar kala luar hakan ku siata. Secara kebangsaan orang sarua bae prihatin sebab sarua bangsa Indonesia, tapi secara nyana di ditu ngancam-ngancam urang dibales ku Gusti Allah. Ieu mah keur carita maha kawasa Allah. Secara kebangsaan mah teh bangsa Indonesia Bali. Jangan teh sok ka ditu ka kuteu kapan. Ye teh emang aing teh nyaho kitu. Sia neuleuh anu sataranjang kan di ditu. Balik ka dieu teh bebeja deui ngaji bae pantunduh di dieu. Tas dikuteu eta. Hayang jadi sasalmanan burung sia ka ditu. Aduh Gusti Allah. Maha kawasa Allah. Maha kawasa Allah. Partai kecil PKB saha anu memprediksi atau melalui PKB Gus Dur jadi presiden. Maha kawasa Allah mengantarkan Gus Dur menjadi presiden. Partai kecil na lain lalagan mengalahkan partai-partai besar. PDI nu sakitu gedena, Golkar nu sakitu gedena. Allah maha kawasa. Cak PDI, dos maju Gus, maju sini, maju duduk terus itu tuh kursi situ. Nah, maha kawasa Allah. Atuh urang mencarita strategi sieun bae tapi Allah maha kawasa. Eta teh tadi teh anu nyaho dardiru. Ai urang geus teu berdaya, saat manusia teu berdaya biasana ku Allah dikitukeun. Cenah meureun kieu mah ngadoakeun, lain ngadoakeun meuh kahayang. Atuh kahayang teh ngadoakeun, lain ngadoakeun susuganan. Atuh susu teh deui atuh. Deuk kumaha deui di jalan atuh. Jadi dipasirikeun teh lain naga lain agama. Kabeh ka bawa urusanna ieu, urusan itu, urusan ieu, urusan itu, urusan ieu. Masyaallah karim nyangakeun sadaya-daya. Nah, ieu keur carita maut kaula adalah sebagai tanda geus deukeut kiamat hiji. Nomor kedua, summa fatu Baitul Muqaddas dibukana Baitul Muqaddas geus ayeuna dibuka lebar-lebar. Yahudi tidak akan tunduk sampai kiamat. Bahkan menjadi huru-hara di berbagai negara adalah Yahudi. Namun kurang dibacaan tafsir, dibacaan hadis seperti etalah. Tetapi Baitul Muqaddas bakal dibuka. Nah, kunjungan manusia di berbagai negara bakal datang ke Baitul Maqdis untuk melihat mana Bethlehem, untuk melihat mana Kangjeng Nabi Ibrahim, untuk melihat mana itu batu dan lain-lain sebagainya. Dibuka geus.
sedahsyat apapun Israel perang tetap Aqsa dibuka sebab aya masukan. Dua, geus berarti geus tereh kiamat datang. Nomor katilu summa mautan yakhudhu fikum kas'asil ghanam. Dua kematian, satu mati tidak diurus oleh negara, masyarakat lelempangan ka mana meni henteu diurus ku negara, nu diurus saja pajak-pajak nada ngejerit masyarakat percis okos kitu paehna embe. Kumaha paehna embe? Jadi bangke diantep dipicen, manusia bakal hargaan seperti kitu. Maut eta jeung maut anu biasa. Geus terjadi ku hari dengan 100 rupiah terbunuh.